Talur moyan deui ya jam sabaraha nya 6:30 lah tuh panon poe geus mulai caang-caang nya. Biasalah kegiatan mun isuk-isuk nya yang hareupan panon poe we lah kan lumayan vitamin D cenah mah nya yang kekuatan tubuh lah supaya tubuh tetap fit gitu nya. Moyahna nya da memang disarankeun kitu nya moyan lah. Da ieu mah gratis atuh tinggal cicing moyan badan haneut awak haneut kan halusnya tah kitu. Nita hiji nu viral deui ye dulu baraya anu viral teh ya urang maca di YouTube nya lurnya anu keur viral teh nya eta lagu ieu teh anu keur trending teh lagu Aisyah istri Rasulullah geuningannya tah viral pisan ieu. Jadi ieu mah ieu teh cenah mah lagu ti grup band ti Malaysia cenah lamun teu lepat mah nya. Terus nu cover pertama kali teh ieu mun teu salah deui nya cenah mah ieu Sabian teh Nisa Sabian di cover deui terus trending tah terus di cover weh ku nu lainna deui gitu tah sampaikeun ka Ria Ricis gitu kan ngakoper terus non artis-artis cover di YouTube teh kabeh ngoper lagu eta jeung trending kabeh ku saya tinggali di dieu view-na bisa jutaan nya sapoe 2 poe geus 3 juta 2 juta loba pisan tawureunnan. Ai urang pribadi mah nya resep we kitu nya tah nu karitu cek maksud saya teh nu trending malah nu karitu we nu maksud teh aya sisi positifna gitunya aya faedahna weh gitu tah. Jadi memperkenalkan ke masyarakat pampang ke budak ngora bahwa nya kaos kitu tah non kisah hirup nabi urang teh nya sareng istrina pangintennya dina lagu ieu eta Aisyah teh tah kitu. Tapi kadikeun sanggeus viral loba nu ieu nya viral lah itunya trending wae geus sabrap wae geus hampir saminggu urang nya lantaran loba nu koperna trending terus. Tapi memang ngaranna jelema nya urang aya nu pro aya nu kontra dan naon ge pasti kan kaos kitu tah ureunan aya nu pro aya nu kontra nya salah satunya ti ustad anu memang kondang teh urangnya nya ikut memberikan pendapat lah gitunya ngiringan ieu tawureunnan ari nanti cenah nya ieu mah anu kabaca ku abdi nya eta teh memang yang kaula muda mah memang sae cenah kulantaran yang memperkenalkan bahwa kan selama ieu nya anak-anak muda budak ngora muda-mudi ngiblatna teh ka barat teh lamun misalkan ngomong tentang percintaan pengorbanan cinta dan sebagainya da eueuh deui Romeo and Juliet eta we ikonna teh eueuh deui. Padahal mah salaku umat Islam mah nya generasi Islam gitunya wah panon poe geus mulai panas sih guys ngeunaheun haneut. Jadi kuduna teh kan ngiblatna teh lain ka Eropa lain ka Romeo and Juliet gitu bahwa memang kabehanana nya memang kabehnya kudu ngiblatna ka nyontona ka Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kabeh kan dina katerangannya eta aya deui naonnya contoh nu paling hade iwati nya Rasul teh gitu nya tina segala segi kahirupan gitu nya di hudang sare nepi ka sare bahkan keur sare terus tina pernikahan tina kawin tina usaha terus lain sebagainya nya urang-urang kudu nyontok ka Rasul da memang dikitu dititahna gitu tah nyejang budak ngora mah alus eta teh. Jadi meh bisa kahudangkeun lah bahwa urang teh geuningan aya ieu panutan nu kudu di ieu teh nya termasuk dina wilayah percintaan gitu anu memang lolobana ngariungna di kaula muda budak ngora gitu. Tapi lamun misalkan cenah ieuna ka anu kalolot memang beda persepsina gitu. Kadang-kadang aya nu ngomong eta teh anunya
menjelaskan tentang Aisyah nate kurang tepat gitu, ada tersopan lain sebagainya gitunya, tapi saya oke tuh pahamnya maksudnya tersopan belah mana, tertepatnya belah mana gitu. Tapi memang dah segala sesuatu lagi pasti ya pro dan kontra nanya. Da orang naik haji we ge anger we anu ngomongkeun mah aya, anu muji mah loba nya sarua lah ngaranna ge hirup punya nya termasuk dina wilayah eta. Nya meureun eta mah terserah pendapat baraya sadaya we sareng dulurnya kumaha pendapatna tah ureunan. Pami gaduh pendapat ya mangga ureunan kantun komen lah di handap gitunya. Ai pendapat abdi mah da nya saya we lah gitunya, maksudnya dibandingkan trending anu lain mah gitu, anu pararuguh teh trending nantinya nyata mah alhamdulillah gitu. Tah gitu panginten lur nya sakedik lah gitu abdi ngawangkong ya, mudah-mudahan urang aya manfaatna ieu. Nah pami abdi aya kalepatan dina penyebatan nami atawa naon sok atunya diwatosan abdi Kang Braya akang telepat ya sok atunya abdi nampi pisan saran-saran kritikna supados abdi langkung sae ka payuna gitunya. Hapunten milih aya kalepatan gitu nuhun tos ditonton videona sampai nya habis gitunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.